Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ayeuna kantun bagian anu ka 8 walasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yani atanapi Acek Rebeka Almaira ti Palihan Ciamis Tasik. Atuh kangge Acek Yani ngahaturkeun reunuhun laksa ketika bingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ging hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh komo upami sareng nyawer nama gitu langkung bingah pisan atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 8 walasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung tes. Bangsat ngece sia kadewe rasakeun ieu sia juring ya harita si Gondewa Sakti maledog deui ka si Openg ku gelas wulung. Ayeuna mah maledogna dibarengan ku tanaga lapisan belesat war 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 hiu gelas wulung ngabelesat leuwih cepat batan tadi. Tapi si Openg lain jalema biasa, harita rikat kakilakeun sirahna bari metakeun leungeun katuhu rek mewak gelas awi wulung. Hiu kap gelas awi wulung teh beunang ditewak. Nah maledog deh kuno kieu euy sugan rek nawaran kopi meureunna nya kawing tapi kopi ada geuning di baredogeun teh euy. Cek si Openg ngah teh seuri bari nyelikan gelas awi wulung anu rupana alus meni herang coba diukir aya gambaran geus kitu hiu bulur sanggeus dielikan ku si Openg dibaledogeun ngarah ka si Gondewa Sakti. Atuh puguh we si Gondewa Sakti ngaranjug kaget celang hiu lap rikat si Gondewa Sakti ngeloplos
awi wulung teh nyamos. Tapi anehna eta gelas anu dibalidogeun ku si Openg teh henteu ngabledag kana tihang warung. Nalika gelas lepas ukur antal kana tihang terus murag dalaunan plak. Si Gonewa Sakti sadar yen jalma nu kiwari aya di hareupeunana lain jalma jore-jore, tangtuna saurang jago anu linu. Tapi si Gonewa Sakti henteu ngarasa sentar, malahan mehna bunga bisa panggih jeung jago anu saimbang. Sabab salila ieu jago-jago anu kungsi patalak tarung jeung dirina, tacan aya kungsi hiji jago oge nu mampu ngimbangan kana wawasan dirina. Tetela ilaing saurang jago euy. Syukur dewek bisa panggih jeung jago. Sebab dewek geus mindeng tarung tapi tacan manggih lawan anu tangguh. Sugan we ilaing mah rada kelet awak teh euy. Cek si Gonewa Sakti. Kelet alalah uing teh hayam bangkok we atuh euy. Sakalian we atuh uing teh paraban pur atawa huut ngaralin tuh euy. Lain di pelet. Cek si Openg tetep tenang bari teu latih nyerenge. Ari kitu mah hayu tarung jeung dewek sia. Urang buktikeun di antara urang duaan saan leuwih jago deuleu. Cek si Gonewa Sakti bari jung nangtung bari nangtang tarung ka si Openg. Kunaonnya anu ngajakan kawing teh ngajakna teh gelut we jeung gelut euy. Heug atuh sakali mah kawing teh ngajak ka Nyi Rebeka Almaira terus dipang mesenkeun gula cakar jeung bedog. Lumayan bisa ngopi terus ngalah suluh. Ieu mah ngajak teh gelut we jeung gelut hayo. Padahal mah kali-kali mah nyawer atuh euy, teh lebaran. Edan. Untung ngacapruk si juri. Wanita ilaing gelut jeung dewek. Cek si Gonewa Sakti bedah amarahna. Wani mah nya wani we atuh. Nah make teu wani sagala. Da lain ngalawan bagong ieu wing teh. Kurang ajar. Ayo, urang tarung di luar sia. Sing balik atuh ngomong teh, manya aya kutang ajar. Kurang ajar, lain kutang. Oh kurang. Salah sautik biasa we atuh ulah bolotot gitu. Edan, ayo di daguan ku dewek di luar. Ya, culung. Si Gonewa Sakti loncat kaburuan. Tuluy nangtung pancu. Si Openg culung rutan loncat keluar. Sabab kerdirina musuh mah ulah diteang. Tapi lamun aya musuh cadu kudu mundur komo lumpat. Kiwari si Openg jeung si Gonewa Sakti geus adu hareupan silih pancerong ngadu sinar pangabaran. Tapi dikersakeun boh si Gonewa Sakti boh si Openg duanana tacan aya nu apaleun lamun mah sabenerna maranehna teh batur salembur. Siga nama pada kalinglap pangling sabab geus lawas ti lawas teu panggih katurug-turug dina rupa masing-masing geus loba parubahan. Si Openg kiwari mah aya kumisan jeung aya godegan terus bulu halisna tambah kandal ngajedig hidung. Sedangkeun ari si Aib alias si Gonewa Sakti kiwari mah buukna panjang ngarumbai satak-tak pakulitan hideung jeung beungeut loba tapak codetan. Saha ngaran ilaingna? Korek gelut tapi kalah nanyakeun ngaran euy siga nu rek disensus wae. Dewek kudu nyaula ngaran ilaing deuleu. Ngarah lamun ilaing modar bebari nyalabarkeunana sia. Dasar patugas sensus maneh mah. Heug uing dibere nyaho ye ngaran uing.
tapi awas lamun uing teu menang bansos ya waing diteke saya dicekek. Sok sangaran lain ngaran ngaran sia dulu. Ulah galak-galak teh atuh euy. Bisa yang apal mah yo ngaran uing teh Topeng Koneng. Oh, jadi ilaing bangkrupna anu katelah si Topeng Koneng teh. Tapi mana ya teh topeng leuweun deuleu juring. Nya aya topeng mah tuh yeuh dina jero koloro eta ngan moal waka ditembong-tembongkeun bisi diinjem ku mane kok kita digadekeun ka tukang beas. Bangsat sia. Sok geura pasang jurus ya montong ngacaprak ngacebrek ka daek sejuring. Maneh nu ngajak ngacaprak tuh dah jika si Tobri wae. Kurang ajar modal sih ya. Curelat jeleng si Gundewa Sakti geus muncak amarahna harita muka panrajang anu munggaran. Urip katuhna ngadius bang baraan ngarah kana cukang irung si Openg. Tapi si Openg geus sayaga ti saanggalna harita rikat ngagiwar bari males narajang ku sabetan leungeun kencah ngarah kana beuheung lawan. Hup hiu lap hiu hus. Si Gundewa Sakti oge rikat ngelok atuh leplos. Sabetan leungeun si Openg ngahakan angin. Iya. Si Gundewa Sakti narajang deui ku cara ngaculkeun peureup ti handap ngarah kana gluh kana gado. Si Openg rikat ngalenggakeun beuheungna plos. Ajulan peureup si Gundewa Sakti nyamos. Bagian si Openg najongkeun suku katuhu ngarahkan angan lawan. Tapi si Gundewa Sakti gancang nyingkah. Atuh hiu jeleng plos. Panrajang si Openg oge sarua nyamos. Tarung ragon. Dua orang jago ngorah anu geus pada nyangking ilmu silat tingkat luhur. Saling tarajang, silih ancam jiwa, silih katrukeun kekuatan jeung ngincer kalemahan lawan. Jalma-jalma anu tadina rek ngaropi di eta warung jadi tetulus malah ting rariung ngalalajoan anu keur tarung. Hari si Ece tukang warung anu bahenol teh harita guragiru nutupkeun warungna sababesieun ka barera. Sedangkan di pakalangan si Openg kitu deui si Gundewa Sakti harita pada muji kana kahebatan lawan sabab kakarak harita pikeun maranehna manggih lawan anu saimbang. Kakarak ieu euy manggih lawan sakieu lincahna susah ngalah kelemahanana ieu euy. Saha ngaranna nya euy? Duh, aing tacan kenalan heula euy tadi teh kabur tarung manten euy. Cek si Openg dina jero hatena. Pantesan ngadenge cek beja. Aya jago anyar anu ngaran si Topeng Mait salah eta mah dongeng wakepo maksud dewek teh si Topeng Koneng cenah jago gelut da geuning ya bener. Tapi aing kudu mampu ngarubuhkeun eta mangkluk sabab daya deui jago leuwih jago iwal ti aing deuleu. Keren teh si Gundewa Sakti dina hatena. Seru si Gundewa Sakti masang jurus anu ka 100 hiji nyaeta jurus andalan warisan Tiki Barada. Nempok itu si Openg oge henteu ngalaworakeun maena gancang ngawangun pasangan anu ka 10 anu ka 88 jurus ampuh ciptaan Ki Boeng di Gunung Goong. Set harita duanana pada ngagerakeun awak geus kitu corelat jeleng-jeleng. Si Gundewa Sakti jeung si Openg tinggara jeleng deui silih tarajang sauguh hiu. Runtuyan panarajang si Gundewa Sakti ngahujanan awak si Openg. Tapi langsung dibendung ku si Openg sakaligus. Dibales iya katugdes sukiuk siut. Tarung bener-bener nguras tanaga. Ketempuk kesang geus ngalucur maseuhan awak. Tanaga ditaker
ilmu dironjatkeun. Sabab masing-masing pada hayang bisa ngarubuhkeun lawan. Tapi duanana masih pada lalincah, tacan aya nu kabeunangan. Nepi ka akhirna dina hiji kasempetan, harita si Openg mampu ngasupkeun tenggelan kana luhur dada si Gondewa Sakti. Hiup camerot, iyalah. Si Gondewa Sakti ngagero kaget bari dayagdag panggieun. Awakna ngadayagdag ka tukang bari ngabangkieun. Nempo musuhna ngabangkieun, si Openg teu mere omber, langsung luncat. Maksudna arek ngindona raja. Curela cenah hukiu. Tapi si Gondewa Sakti nyingcat ka gigir bari ngebadugeun sikuna kana tonggong lawan. Hiu laps hiu deuk aduh. Si Openg kabongohan bari pak aduh. Solonton awakna nyeronton ka hareup. Sacak. Harita duanana geus pada-pada pancuh deui dina tangtungan. Napasna pada-pada ngahegak renghap ranjung. Panon pada mencerong netep seukeut kalawan masing-masing. Nyaan ngaran si Topeng Koneng teh lain ngaran kosong. Aduh tetela ieu mangpluk desa urang jago. Aduh bukti nawa aing ngalaman kabeunangan. Aduh aing dadam ni seueul ieu teh cepat tadi saur saeutik bari teu boga duit teh kejeng meuli kolak aing. Aduh cek si Gondewa Sakti dina hatena. Kakarak seumur dumelah jadi jawara kiwari ngalaman benang ku panarajang lawan. Ari si Openg harita ngadon nyerengeh bari pok ngomong. Lain mang euy, kurang teh apan geus lumayan ieu teh lila gelutnya. Tuh geus beurang ieu teh euy. Kumaha lamun urang rehat heula we, urang ngopi heula. Da ieu mah lain bulan puasa ieu dina dongeng ieu mah. Kumaha mang euy? Aingnya keke mang ari ngaran teh mamang teh saha euy? Euy ngopoh deui mang. Cek si Openg najan daria tapi masih bisa heureuy. Lain poho deui sajuring. Apanan ilaing macan jauh ngaran dewek sia. Ye bisi ilaing panasaran. Wanokeun ngaran dewek si Gondewa Sakti, murid tunggal Ki Barada, pengawasa gowok Sambalong anu elmuna luhur salangit kacan aya nu bisa mapakan deui sajuring. Cek si Gondewa Sakti sombong naker dina cumaritana. Waduh, jadi mamang teh muridna Ki Baradanya. Paingan atuh euy, rada-rada. Ayeuna mah kieu we atuh mang euy. Setiap jalma apan pasti bakal paenya mang. Supaya urang ulah capek-capek gelut, kumaha lamun urang silih antep we dangke oge maot sorangan mang. Jadi ulah digelutkeun mang lah. Da waktu na pae mah ge pae mang. Cek si Openg. Kutang ngajar sia. Kurang ajar sia ka aing teh. Mamang wae. Memang na aing teh mamang sia. Dewek ke rumah saboga alos siga sia di lebereng batut. Ari aya keneh kawadi masuk. Gerak keteukeun pangabacus ilaing topeng monyet. Cek si Gondewa Sakti geus taki-taki. Aduh, mani embung diajak damai euy. Mamang mah euy siga Israel wae. Oh nyeun gara-gara wae ya. Sok atulah derkeun deui mang tarung lah. Nah, dawi mah da teu sieun ieu mang sok lah. Der lah, aku kedan mang. Cek si Openg bari meneran kuda-kuda. Harita dua jawara geus silih pancerong deui. Nu lalajo kadenge surak ting area ngabobotohan, malah aya anu tumpangan sagala rupa. Hidup Topeng Koneng hidup. Hidup Gondewa Sakti hidup. Soklah sanu wanita tarohan jeung dewek ye. Tah sawah sabau keur tarohanana euy. Ya soklah urang wanita, urang mah boga kebon cau keur borah nama euy sok. Cek nu lalajo meuni saheng teu puguh kadenge. Pun cek nu lalajo meuni saheng teu puguh kadenge.
sedangkan si Openg jeung si Gonewa Sakti harita geus pada siap arek silih tarajang deui. Setet si Gonewa Sakti masang jurus pamungkas warisan ti Ki Barada anu karek kiwari rek dibijilkeun. Nyatana jurus peurah kobra geni. Ari jurus peurah kobra geni hiji jurus anu satiap gerakana ngandung hawa panas jeung semburan racun. Memang aneh ieu jurus ciptaan Ki Barada anu baheula dipikat. Memang aneh ieu jurus ciptaan Ki Barada anu baheula dipikasieun ku para jago. Geus teu ka itu jago anu jadi korban kahebatan ieu jurus. Si Openg bisa ngajudi yen lawana keur ngawatek jurus tutungkusanana anu tangtuna kacida bahaya keur kasalamatan jiwana. Ganjang si Openg oge ngawangun jurus ampuh anu ka 500. Ieu jurus geus ampir pamungkas sabab kari hiji deui ka jurus anu tutungkusan. Nyatana jurus Camati Amukpati. Ieu jurus Camati Amukpati kacida bahayana sabab bisa ngalaji walawan. Jurus warisan Ki Boeng anu karek kiwari ku si Openg rek dikatrukeun minangkana mah tampil perdana ieu jurus teh. Ya corela julung si Gonewa Sakti ti heula narajang. Sapasang leungeun anu dirapatkeun siga pamatuk orai. Harita ting suruh ngarah kana badan si Openg. Tina ramo-ramo leungeun si Gonewa Sakti pating salebrot cai herang siga orai anu keur ngaburakeun peurahna. Salianti kitu aya hawa panas anu marangan setiap gerakan si Gonewa Sakti. Si Openg cobaan ngimbangan ku kacepetan gerak dibarengan ku sabetan leungeun. Harita sabetan leungeun si Openg anu curugna siga manjangan lir hiji camati. Wiu des. Gerakan si Openg jeung si Gonewa Sakti pating kolebat susah dituturkeunana ku panenjo. Pating Hariuk, pating Darius sorana bangbaraan. Hiu. Sabetan curug si Openg anu meh jiga camati. Harita pating sarwu ngarah anggota badan lawan. Si Gonewa Sakti lincah nyingkahan. Bari sakapeung narajang ngarah bongohna ku pacokan leungeun anu lir pamatuk urai kobra. Si Openg jeung si Gonewa Sakti masih pada rancingeus. Nepi ka akhirna ditungtungan ku bantrokna dua kekuatan. Hiu plak katudes jalang. Barang leungeun si Openg jeung leungeun si Gonewa Sakti patarema diadu. Harita ngabalukarkeun sora nu ngajelegur lir sora gelap. Dayagna caring jeung si Openg jeung si Gonewa Sakti pada mundur ka tukang. Dibalungku dedalik degan si ganu rek rubuh. Tapi duanana masih mampu ngadalikeun diri henteu nepi ka rubuh. Si Gonewa Sakti katingali burial bencelik. Geus kitu nyeklan dadana nu karasa panas. Teu lila lai katempo dina juru bibirna ngalaikeun getih seger. Ari si Openg katara napas tengah hega panonna semu beureum tina juru bibirna ngalai getih saeutik. Tapi najan kitu si Openg masih bisa seuri. Hebat euy bobogaan maneh teh Mang. Euy. Mang Aip, hebat bobogaan maneh teh euy. Mang Aip, Mang Godewa. Dun ilmu memang teh euy. Uing nepi ka ngalai kieu dina bibir Mang euy. Cek si Openg nyebut ngaran Aip teh pedah ningali rupa si Gonewa Sakti mirip jeung batur salembur nu ngaran Aip. Ngan mahena kaceplosan. Padahal da sabenerna mah memang eta teh si Aip pisan, batur salembur anu kiwari geus jadi saurang jawara. Ari si Gonewa Sakti teu pati paduli kana ucapan si Openg anu nyabit-nyabit ngaran Aip.
sabab masih ngararasakeun kaseueul jeung panas dina angan. Harita si Gondewa Sakti narik napas panjang, narik napas jero sabaraha kali bari ngumpulkeun deui kakuatanna. Sanggeus kakuatanna pulih, si Gondewa Sakti mapatkeun jampe pamakena bari sarepet. Harita nyerepet ngalugas pakarang pusakana nyaeta hiji Gondewa Sakti. Pulih nyai, eta Gondewa teh ngaburi nyai. Anu lalajog mah langsung pada mengpreun panon lantaran teu kuat ku silokna eta sinar anu kaluar tina Gondewa. Taya pilihan deui pikeun si Openg, iwati kudu make topeng koneng pusaka andalanana. Topeng monyet, ari sugan maneh teh geus make topeng kita tadi, eta beungeut jeung topeng alus kene topeng jeung beungeut anu asli mah deui juring. Cek si Gondewa Sakti ngecek anu kamusuh. Daripada maneh mang euy mawa Gondewa tapi teu mawa panahna, arek kunaon manahna, arek ku bulu jembit mang. Si Openg mah dihina teh tara nyeri haten. Da geus biasa ti baheula oge menang panghina ti batu. Kurang ajar, motong ngahina sia kana pusaka dewek. Ilaing tacan nyau kumaha hebatna ieu pusaka. Awak ilaing bakal remuk, hancur, bubuk jadi tipung lamun digebug ku ieu pusaka Gondewa Sakti deuleu. Licik bin curang maneh mamang euy embung dihina tapi resep mahina ka batur. Sok atulah buktikeun lah eta Gondewa paradigi nyolek ti munding teh mang. Bener teh Sakti mang euy. Kurang ajar. Modar sia jurig. Ya siun. Si Gondewa Sakti narajang ku hembatan pakarang pusakana ngarah kana beung si Openg. Tapi si Openg anu geus make topeng koneng jadi leuwih rancing geus. Ngan sakicep awak si Openg geus pindah tempat. Atuh hiuplos. Sabetan si Gondewa Sakti teh nyamos. Padahal kacepetan sabetan si Gondewa Sakti geus ningkat leuwih cepet. Bedog tacan anu meser, gula tacan anu meser, tapi hayeuh we ngadongeng asa teu ngarti. Punten iklan Celeng siuk. Si Gondewa Sakti luncat deui bari nyabetkeun Gondewana. Tapi sakilat si Openg geus pindah tempat deui. Hiu. Si Gondewa Sakti ngudag deui. Harita kitu jeung kitu we tarung teh kokolebatan udag-udagan nepi ka muter siga gangsing anu lalajon nepi ka lieur ngabandunganana. Sedengkeun wanci geus nyedek ka sore, tapi nu tarung masih keneh ragu. Tapi dina nalika kayaan keur kitu, atuh ari ujug-ujug eueuh kabujeng aya tamu pamiarsanya. Di luar aya tamu atau ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.